Ada si Mariang ku aing di Thailand sia biar nyaho. Ah? Aing mah sok ieu euy. Udah eueuh. Tadi nama budak masih kali kopi atuh. HP tanya. Ya, HP ieu euy. HP ieu mah lumayan. Arah gue ya. Saya mau jamak di dia. Lumayan, anak HP tuh sih. Anjir, copong ya mah. Aduh, aing mah cilaka. Pas. Siapa yang winning? Apa yang winning kan dia kan? Ya. Ayo, paling mantep duit eueuh, gara jualan eueuh. Bukan dia yang dengan duitnya. Loh, biasa ngatain kamu itu kenal aja di makam. Datang ke rambutan asa geus perubahan euy. Borongkeun ka jojon ku aing ngajojon heula. Jon, bisnis ceng. Citaan euy. Masuk ka borongan buah heuh. Heeh. Buka rambutan loba, di tanggal. Di mana? Ayo, geus jadi duit gimana jeung mah? Ayo daguan lah ya kagok. Ayo. Geus bukan nama jadi duit heuh ceng. Ganggu bae mana mah teh. Ayo yang geus ya. Ayo. Jadi duit pasti ini. Leubeut teh. Lalu betul. Leubeut. Ini lewat makam ieu kumaha sih? Ih, deket sedang deket. Ayo. Oke. Mau lupa tanya. Bener teh. Ayo. Iya, tangkal ayo. Kita lembut, Jon. Pada hari joknya kita kerasa tangkal, tapi naik tangkal. Di si rambutan di makam. Itu borongkeun tunggu. Mana yang butuh duit? Balik itu teh. Mau beli? Ngajakan bisnis teh. Mau dibeli? Mau dibeli nak? Wah. Jangan. Tapi, nah, jorok kagok masalahna. Masalahnya di pempes tuh. Wah, aing mah. Si banyak merek di mabareki.